Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan anu kamari katunda dina carios kalayan judul Curi Buntut Nalo. Karangan Bapa Entang Sumarna anu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Sakali deui Mang teh nuju ngadongengkeun dina carios Jurig Buntut Nalo. Karangan Bapa Entang Sumarna anu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kamari teh. Mugi juragan sing sabar saminggu deui mah. Abdi nyuhunkeun sarantos bae. Ceuk mak biut beuki pias. Reuaseun pedah diusir imahna arek dijabel harita. Teu aya basa sarantos. Geus cukup sabar. Ulah ngulinkeun kitu. Jangarah duit teh kapan sakitu hesena. Lain rag-ragan ti langit. Ceuk Haji Juber. Bari molotot buang aksi nyingsieunan ka awewe nu bodoh. Padahal hatena mah aya udang di balik batu. Lain hayangeun imah butut. Itu ayeuna mah. Tapi kapelet ku beja. Pajar anak mak biu teh cenah gelis. Sigana bae daekeun rek dipake boro hutang. Kedah kumaha atuh abdi teh juragan? Ceuk mak biut semu ngadeg-deg reuaseun. Kudu aya bukti duit. Mun eueuh duit mah ayeuna pisan graindit. Ieu imah kudu dikosongkeun keur pamajikan guring nu ngora. Ampun juragan, ampun. Mugi aya citeresna manah juragan ka abdi sareng kapun anak anu parantos teu aya bapaan. Ngomongna kitu teh baraya kaum dangu bari rambisak panona. Nya nyaha made boga anak awewe lalaki jeung ayeuna keur kamarana geuning jeung kuring teu paranggih. Ngomongna api-api nu can nyaho bae. Kekantenan juragan, abdi dua anak teh awewe wungkul. Lanceuk nama geus parawan, dupi adina mah dipulung ku Bah Aji di babakan sawah. Jawab mak biut rada ngeleper. Dah, kukituna juragan mugi sing hawatos bae ka abdi sareng kapun anak teh. Upami diusir ti dieu mah atuh abdi sareng pun anak teh rek ti mana mondokna. Jan aya nu nyanyaan anak mak nu gede deh. Teu acan juragan. Kumaha rupana gelis? Juragan mah sagelisna oge parawan kampung sareng anak nu miskin. Keur kitu baraya kaum dangu harita eni norojul ka jero imah. Manehna tetas nyeusehan ti cai. Ngadenge nu ngomong sesentak di imah manehna herangeun.
hayang nyaho tuluy nyamperkeun. Haji Juber ngareret ka Nyi Eni terus nanya ka Mak Biut. "Ieu anak emak teh," Sumuhun. jawab Mak Biut bari rada reuaseun. Sabab nenjo panon semah maniling has itu, malah hatena mah terus ngomong kieu. Lah, nah atuh make nyamperkeun deui. Kamu saha ieu teh, Mak? Ceuk anakna. Juragan Haji En ngahaja namu ka urang. Eni ungguk bari ngareret ka Haji Juber. Ungguk bari imut leos deui ka tukang. Haji Juber harita ngabuah buleud ngembang kadu. Rada olohok nenjo nu geulis ninggalan imut. Mata kabur pangacian. Tetela beja ti si Ibro teh nyata. Anak Mak Biut teh lucu, nyari leuwih tegep batan si Nurmi pamajikan manehna anu katujuh tea. Niraweunya baraya ieu pamajikanana. Dasar bagong ieu teh monok. Lain kitu Mak, kumaha gira-girana naha emak jeung anak hayang, ceuk Haji Juber. Ngomongna oge ayeuna mah leuleuy. Kantenan bae juragan, saha pijalmiunana nu teu hoyong senang mah munggah abdi sareng pun anak mah beuk jauh tanah ka langit. Kana bakal nak nyorang kesenangan mah teu aya jalana pisan, jawab Mak Biut. Daek lamun dibere jalan pisenangeun. Kantenan wae kersa mah mung ali munjung ka jurig bae abdi mah inggis doraka. Lain munjung ieu mah. Mak palias istam teuing kana munjung mah, ceuk Haji Juber bari gogodeg. Naon atuh jalana teh juragan? Ujang emak punah asal anak emak daekeun dikawin ku kuring. Pegreg hayang naon oge, tangtu kuring bakal ngalaksanakeun, omong Haji Juber. Bari neuteub kana beungeut Mak Biut, siga nu hayang ngajugjugan kana jero hatena. Baraya anu diteuteup tungkul, bari ngahuleung teu leumeuk. Kumaha Mak? Kahar di eta jalan pisenangeun teh, ceuk Haji Juber mindo nanyana. Atuh, soal ieu mah juragan teu tiasa didadak. Nya, mage teu meunang didadak. Atuh da kedah badanteun heula sareng pun anak. Nya, bener kitu mah. Omong Haji Juber bari seuri tembong huntuna oyag-oyagan. Pegaju mah geura badami heula nya. Kuring rek ditinggalkeun heula sakedeung. Rek ngadon sholat azhar heula ka kidul, kata jug Mang Kosim. Engke balik di ditu, kuring rek ka dieu deui. Hayang nyaho budusanana beunang badami emak dea. Tapi lamun teu beureuss, nyaeta anak emak nampi ka kuring, emak kudu nyaho. Pasti kuring bakal diusir ti dieu. Ngarti emak deh. Henteu kukituna emak kudu bisa nyaritana, sedangkan anak emak daekeun ka kuring. Tanggung emak bakal nyorang senang. Mangga juragan, jawab Mak Biut bari kuram kirim. Baraya kaum dangu sanggeus ngomong kitu mah, harita Haji Juber indit tidinya ngungkug lempang ka beulah kidul.
Eni pamawakeun cai atah tina kendi ieu ti koro emak tuhureun nahan kareuwas. Ceuk mak biut. Heulila antarana Eni norojol bari mawa cai atah tina kendi sagelas, hop ku indungna dicokot terus diinum. Dah, plong meueusan hate teh teu sumpeg teuing. Ceuk mak biut. Rek naon bieu haji aki-aki teh cenah. Ceuk anakna bari gek diuk hareupeun indungna. Nagih duit bari ngusir ka urang lantaran imah ieu teh geus ditandonkeun ku manehna sarta waktuna geus beak. Lamun teu dibayar poe ieu mah pasti urang bakal diusir. Diusir, Mak. Ceuk Eni rada kageteun. Enya En, mun urang tulus diusir cing rek ti mana geusan mondok urang teh. Nya geusan pamuntangan pisan, paling-paling oge urang ngadedetkeun awak Kabah Ajid. Omong indungna bari unggek jeung ngalimba. Nya atuh mah, ari urang sararea ka ditu mah cenah meureun manis sararea teuing. Lamun urang era ka ditu cing pikiran Eni urang kumaha. Gera pikir ayeuna sakedeung ku Eni sabab urang teh taya waktu deui pikeun mikir. Lamun Haji Juber ka dieu pasti urang diusirna teh. Duka atuh mak, boro-boro Eni budak keneh, mak oge geuning poekeun. Jawab Eni bari gogodeug. Emak teh bingung pisan En, lamun teu bisa mecahkeun soal ieu ngan ukur sakedeung memenitan. Memenitan pasti urang bakal siga jelema galandangan. Meureun urang teh sangsara sare di kolong sasak bae atawa dina emper batu. Ah, keun bae ari geus nepi kana milik urang mah, Mak. Dare kumaha deui atuh? Ceuk Eni bari neuteup. Urang kudu ditiung memeh hujan, neangan jalan pisalameuteun supaya ulah tulus diusir ti dieu. Kumaha bae akalna mah sabisa-bisa. Nya atuh, eta mah kumaha emak bae. Da emak mah geus loba pangalaman. Tapi soal ieu mah En, lain soal emak pribadi. Sabab anu bakal mutuskeun urang kana sangsara jeung senang teh ngan maneh sorangan. Emak mah moal pipilueun tanggung jawab ngan sakadar mere jalan jeung ngelingan wungkul. Ceuk indungna bari ngalimba. Nah emak, make kudu ku Eni diputuskeunana teh. Enya kudu ku maneh. Sabab soalna nyangkut jeung awak maneh pribadi. Terus terang bae ayeuna mah emak ka Eni teh. Yen Haji Juber bieu ka emak ngomong, cenah naha daek lamun Eni dikawin ku Haji Juber. Tak kitu En, lamun hayang ngeunah senang ngan detik ieu pisan, moal aya waktu deui urang bakal ganti kaayaan teh. Naha rek senang atawa leuwih sangsara ti ayeuna. Ari nu bakal mutuskeun teh nyaeta maneh sorangan. Emak moal nyarek moal nitah, rek kumaha karep Eni bae. Da ayeuna mah geus gede, geus boga kahayang, geus boga pamilih sorangan. Hayang senang atawa hayang sangsara, eta kabeh waktu ieu nya dina dampaleungeun Eni. Omong indungna. Jadi eta Haji aki-aki ginding teh hayangeun ka Eni nya mak. Ceuk anakna bari melong. Nya En, cing kumaha ari pikiran maneh. Ya aki-aki nu bogoheun ka Eni, lucu nya mak. Teu nalipak maneh lagu asup ka kuburan, make hayang keneh ka parawana nu siga Eni. Ceuk Eni bari nyekikik seuri. Ulah bari heureuy En, kumaha karep maneh ayeuna? Ah, duka teuing atuh mah.
Eni mah can hayang boga salaki, resep ulin keneh. Jawab anakna. Komo ari kudu kawin ka aki-aki 7 mulut gitu mah. Ih, bararayu teuing. Ceuk Eni bari ngabiri gidig. Ulah kejot borosot gitu kudu dipikir panjang pika hareupeunana. Ceuk indungna bari ngarahuh napas bangun kacida bingungeuna. Sabab taya waktu deui pikeun urang mikir keur ngaganti martabat jeung harkat urang teh. Mun Eni nyebut embung pasti bakal leuwih sangsara tibatan ayeuna. Sabalikna lamun Eni nyebut daek ngan sakotret kayu api, urang bakal ganti rupa salin baju. Atuh da ma teu bogoh Eni ka aki-aki kitu mah. Meureun era babarenganana oge. Ih, gararendreng. Ceuk Eni bari ngabiri gidig. Nah hayang jadi jelema sangsara leuwih ti kieu. Lain hayang sangsara mah Eni mah teu bogoh ka Haji Juber mah. Tapi mun kawin ka Kang Sobandi mah mangga bae ayeuna ge. Ceuk anakna bari seuri koneng. Lamun Eni kawin ka Jang Sobandi mah ngan saukur ngeunah nyanding wungkul. Tapi lamun ka Haji Juber mah bakal ngeunah nyandang. Komo ieu mah sasatna geus nyantong dina bibir mata. Piuntungeun teh kapan sasat bieu nyai geus dipenta ku Haji Juber mah. Mangkaning mun mika hayang ka Jang Sobandi mah ngan saukur ngarep-ngarep kalangkang heulang. Omong indungna. Kumaha atuhnya mak? Ceuk Eni rada ngahuleung. Eta mah kumaha Eni bae? Ceuk indungna. Kumaha engke bae mak? Moal waka diputuskeun ayeuna ku Eni teh. Salah ceuk emak mah lain kudu kitu. Kudu kumaha atuh mak? Lamun Eni teu suka ka Haji Juber, matak naon api-api daek we ayeuna mah. Ngara ulah merek kesel teuing kana hutang, gampang engke mah urang nyiar akal deui bae. Anu dipamrih cayeuna herang laukna beunang. Kudu kumaha atuh mah? Eni ngomongna ka Haji Juber teh da teu bisa Eni mah. Lamun teu bisa ngomong mah kieu bae Eni kudu ngomong teh minta tempo sabulan 2 bulan mah kitu. Ari kana waktu kawin mah. Ceuk indungna mere bolongan ka anakna anu can aya pangalaman pisan. Nya atuh kumaha engke bae mak? Keun ku Eni rek diakalan. Sugan we hasil maksad urang teh. Heueuh, sugan we parang hasil kalawan salamet. Ceuk indungna bari unggeuk sarta ayeuna mah paromana ge teu pati mesum teuing siga tadi. Da meureun geus boga hareupan kana moal tulus diusirna ku Haji Juber. Mak, paingan emak jeung abah teu boga kamajuan teh atuh. Da emak mah saumurna oge tara puasa. Jadi matak loba anu nyaah jeung mikarunya ka jelema nu getol puasa mah. Ceuk Eni bari seuri. Heueuh, meureun nya Eni. Syukur we atuh ari kitu mah. Ceuk indungna bari nyerengeh seuri. Ayeuna mah siga rada gumbira. Kumaha jelema rek teu asih jeung bogoheun ka kuring mah.
Da kuring mah ahli nguli kana asihan anu make di puasaanana ge ku mati geni ti isuk-isuk nepi ka bedug lohor karek menang buka dahar. Ceuk Eni bari seuri. Baraya kaum dangu indungna nepi ka ngalius ngadenge omongan anakna kitu teh. Lantaran geus nyahoeun yen Eni teh tara daek kuasa saumurna oge, eta mah omongan ngabohong we. Da omongan Eni mah kieu cenah. Keur naon make daek kuasa sagala rupa? Sabab ari puasa masok sieun peujit jadi mondohkan atawa awak lila ngajangkunganana jeung sok tereh ngolotan. Luar aya nu ngadehem. Tah, Haji Juber geus datang deui ka tukang heula en. Pek naheur cai haneut kadinya. Ceuk indungna. Baraya Eni unggeuk bari terus ngaleos ka dapur rek naheur cai. Saenggeus Eni ka dapur, Haji Juber abus ka jero gek diuk hareupeun mak biut pek ngalenyun udud badudan nu ngeluk bakona bako angler. Haseupna mani nyerebung mata karangga-suan liang irung. Kumaha mak badami teh geus beres? Ceuk Haji Juber ngamimitian nanyakeun. Beres badamina mah juragan. Mung Mabiut teu kebat. Mung kumaha mak? Daekeun ajawa embungeun. Sing pondok we ngomong teh. Kuring taya waktu deui pikeun wawancara nu siga kieu mah. Geus embung pusing deui kuring mah. Lamun anak emak daekeun kawin ka kuring ayeuna, kok bae eta hutang pihutang mah kabeh ge mere. Ulah dipikiran deui, dong dibayar deui kabeh oge. Malah ieu imah mah tulus eusian bae ku emak jeung Eni. Sarta urang omean digedongkeun ngarah pantes. Sabalikna lamun Eni embung dikawin ku kuring, ayeuna oge ieu imah jeung pakaranganana ku kuring rek dijabel. Sabab surat-suratna mah geus aya dina leungeun kuring. Malah geus aya pamasrahanana ti bahna lideh. Ceuk Haji Juber megat kalima. ke juragan ulah waka rusuh teuing. Abdi ngomong teh can tamat. Pek kumaha? Ceuk Haji Juber bari neuteub. Tadi teh abdi naroskeun kapun anak daek henteu ditikah ku juragan. Kumaha jawabnya? Haji Juber megat kalima. Siga anu teu sabar hayang buru-buru nyaho. Kawit menamah mugan wae. Mung aku abdi di bongbolongan pi senangeun upami nikah ka juragan mah. Bener kudu kidu eta ngara katari ku kolot nu sakieu gindingna. Piragu teu hayang boga gedong jeung indit momobilan mahnya mah. Leres kitu juragan. Jawab mak biut bari unggeuk. Kumaha derusna eda carita teh? Ku pun anak kahartieun malah cenah bade tumut kana maksad juragan teh. Yah, mun kita tadi ngomong gitu deh meureun moal busing ka sararea. Sarta ayeuna oge geus beres. Kamana ayeuna si nyaina mah? Ceuk Haji Juber bari emprak bakating ku suka. Nuju naheur cai di dapur. Dunda nyaheur cai mah kaji heula kitu mah. Eni hadieu sakedeung. Ieu juragan aya api saweureun. Ceuk emak biut nyalukan anakna. Yah, ngeunyah ieu mah mak. Ceuk Haji Juber
Bari lelenggakan jeung neuteg deui padudan, maklum ari tukang udud badudan mah sok tara seubeuh kusakali manituk sepisan. Baraya kaum dangu Eni norojol bari mawaci kopi nu ngebul keneh. Di jauhna keneh oge geus ngeuleut ka Haji Juber. Siga nu heueuh suka ka semah aki-aki beberenjen teh. Hate ki semah maningal lenyap ngadadak tutunggulan henteu puguh rarasaan dibere kelet ku parawan anu ceuk anggapanana mah geulis bae. Padahal Eni teh sakadar geulis jajar pasar we henteu geulis-geulis teuing. Sor cikopi dipadangkeun dihareupeun ki semah nu harita panonakeun eunteup kana beungeut Eni. Lumayan we Pak Haji, manggal ngaleueut mung ulah bendu bae, margi teu aya lalawuhna pisan. Ceuk Eni leuleuy. Lah, seugeur lah sakieu oge. Mangga geulis awios teu aya rencangna oge. Asal direncangan ku Nyai oge parandos lah. Camat, ceuk Haji Juber bari kembung irungna. Bakat atoh diajak ngomong kuno dianggap buah hate ku manehna. Baraya kaum dangu ngadenge omongan kitu, harita Eni ngareret bari imut. Imut soteh lain bogoh, tapi imut kurada lucu ku omonganana aki-aki bet bisaan kitu. Hari pangrasa Haji Juber mah nu matak Eni imut teh meureun geus bogoheun 100% ka manehna. Atuh harita gulak ieu beuheungna bari gumasep. Lucu lah, lucu. Mangga calik di dieu geura cakeut Pak Haji. Ngarahaneut ari cakeut pamegeut mah geura. Ngomongna kitu teh bari nunjuk ka gigireunana. Yey sok kitu, Omong Eni bari ngadilak panona. sawios di dieu we caket emak. Ngomongna kitu teh bari gek diuk gigireun indungna. Sabaraha daun Yosua Nyai deh, ceuk ki semah bari lahak lehek neuteup ka Eni. Nembe 18 tahun jalan. Cukup Yosua sakitu malah keur meujeuhna peuheur keneh pisan, ceuk Haji Juber bari unggek-unggekan sarta terus ngomong deui. Upami cengek mah nuju ladanya Nyai. Naon peuheur sareng cengek lada teh Pak Haji? Yah, lucu ieu mah. Leh Pak Haji Pajongho ngomong pacepung laung kieu mah. Asa di sawarga wae. Asa di sawarga we. Da direnjangan kudu geulis. Ceuk ki semah bari seuri. Saha nu geulis teh Pak Haji? Ceuk Eni. Geuleuh kapan salira Nyai. Nya jeung ngareos yen salira Nyai deh mani embujuy gitu. Mata greseup anu hayang siga Pak Haji mah, ceuk Haji Juber bari kumetap. Baraya kaum dangu biasana pikeun awewe mah sok resep dipuji ku lalaki disebut geulis teh. Saperti Eni harita ngadenge pamuji teh mani imut ngagalenyu. Bari lahak lehek keukeur mah budak ogoan biasana oge sok kitu.
Katembung kitu ku Pak Haji harita, pangrasana mah geus dijala dilayanan ku awewe, atuh beuki wani bae harita ngomongna teh, sarta bubuhan geus jadi juara awewe, mani bisa pisan ngaluka-liku caritana supaya kataji ku batur pikalucueun. Pok kadinya nyarita nu sabenerna daek teu daek dikawin ku juragan haji. Emak mah moal rek pipilueun, moal nyarek, moal nitah ka Eni teh. Ngan lamun Eni hayang pinanggih jeung kasenangan, kudu nurut kana carita emak nu tadi teh ya. Ceuk indungna ngamimitian ngomong. Harita anakna ngajawabna teh uunggeul. Kumaha nulis, kumaha uju, cing gelanya liwos ke Pak Haji bade kumaha maksade, hoyong senang seueur uang, hoyong ngeunah lega sawah, hoyong diogo seueur pangogo. Cing, moal burung dilaksanakeun ku Pak Haji mah, asal nu geulis ngalengis. Hoyong nyaon nu kacoong ku Pak Haji pok torolong moal gapong. Keur nyarita kitu teh baraya kaum dangu harita huntu palsuna anyoh-anyohan oya kahareup kadupakan ku letahna. Mani muruluk kitunya carios Pak Haji mah, saha pijalmieunana anu henteu hoyong senang, anu teh hoyong. Ceuk Eni bari mesem. Bener gitu nulis. Moal aya anu henteu hoyong raos mah, kapan nu sanes mah pupunjung ka gunung, maruja ka sagara, maruji ka jurig, luas kana badan, tega kana nyawa, kutina hoyong beunghar. Ayeuna nulis mah teu kudu kitu. Teu kudu pupuja jeung mumunjung asal kerja kakau wiwin we beres we. Ceuk Haji Juber bari lelenggakan. Kawin kasaha Pak Haji? Ceuk Eni. Galadaki ngilanang lalanang jagal kanu kolot kalaba lobaan tipati nu sapertos ieu ye. Ceuk Haji Juber bari nepak hariguna. Kawin ka Pak Haji? Ceuk Eni ngadilak ngalelewean. Aduh, luju. Ceuk Haji Juber nenjo nu ngadila kitu teh. Manehna nepi ka panona oge peupeureudeyan. Saha nu bade kawin ka Pak Haji teh? Ceuk Eni. Gaban Zalira nu nulis. Abdi Yardos Gulau. Nyebut kulan oge jadi kulau. Bakatku diraih ngomongna dah hayang disebut kataji tea. Ke heula Pak Haji, ulah gurung gusuh teuing, dah kedah mikir heula. Ceuk Eni. Isuk ngikir sore ngikir, cing dikikir ali suoso. Isuk mikir sore mikir, sing dipikir ora rumoso. Hehehe. Ceuk Haji Juber bari seuri. Naon ora romoso teh Pak Haji? Ceuk Eni wanter. Geus naon mikir deui nulis. Dunya geus nampe. Penting ieu penting nu ulang. Hahaha. Lila teuing mikir mah. Bisi dunya jauh deui we. Engke kaburu lepas deui. Ceuk Haji Juber bari sisirian jeung lelenggakan pika sebeleun.
Baraya kaum dangu nepi ka mabiut oge harita jebi biwirna teu lucu nenjo polah aki-aki nu sarupa kitu teu ngeunteungan dirina anu geus meh deukeut kana liang kuburan. Tapi abong kena watek dunia mah meureun harita teh keur mangpang meungbeung hirup keneh da ari geus paeh mah moal ngasaan kitu. Jelema lamun keur kaancikan nafsu sok poho kana kaayaan diri sorangan saperti harita kaayaan Haji Juber tea mani teu nalipak maneh pisan pangrasana ngora keneh meureun eni teh sasama manehna padahal tong boro jeung anakna dalah jeung indungna oge geus lain sasamana eni ka manehna sarua bae jeung ka akina. Tapi ari pangajak nafsu anu didorong ku duit mah beteu boga rasa rumasa pisan. Ma, boga dahareun ma, uling hayang dahar. Ceuk Haji Juber ngabasakeunana oge kitu bae manilekoh asa ka indungna bae meureun. Sanggup mah aya juragan, mung teu aya rencangna, jawab Mak Biut. Nyiar dengennya aduh, ya ma duitnya meuli nu hibu-hibunya mah, lamun aya mah guba jauh, nu ngeunah jabi jauhna wungkul aja wae jaudna, nya ma. Ceuk Haji Juber bari ngodok saku terus mikeun duit salambar nu 500 perak. aya ge nu raos tahu maja juragan, mung tebih di Pasir Koja dagangna. Garah jegeut galinya mah meuli kue guba jauh maja. Ieu guling geus labar nager, mangga jiburang, ini can dahar deh. Mangga juragan, hayu nyai urang meuli kupat tahu heula. Ceuk Mak Biut bari ngareret ka anakna. Memeh eni nembalan. Harita Haji Juber geus miheulaan ngomong. Ih, ali emak kumaha. Bila aku guling di dieu ditinggalkeun sorangan mah. Aduh kurang hade mana kuling teh semah gini. Keun bae ini masih ngabaduran ngomong di dieu. Jeung guling da moal naon ieu. Kumaha nyai? Ceuk indungna bari ngareret ka anakna hayang minta jawaban heula. Mak we sorangan meuli kupat tahu mah. Eni mah rada saregeug mak. Ceuk jawab anakna. Nya heug atuh, mangkade nyai sing ati-ati di imah. Omong indungna. Baraya kaum dangu harita keneh indungna indi rek nyiar dengan sangu tea rek meuli kupat tahu maja jeung gepuk neh encling nu sohor di Pasir Koja. Urang tunda lampah indungna nu keur nyiar dengan sangu ka Pasir Koja. Ayeuna urang teruskeun lampah Haji Juber jeung eni anu keur araya di imah. Nulis, Ceuk Haji Juber ngamimitian deui ngomong. hayang jeunang nok eneng deh. Anu denok anu kuning teh hayang beunghar. Ceuk, abdi mah pijalmiunana anu teu hoyong beunghar.
omong Eni bari mesem. Haji Juber ngeser diukna ngadeukeutan ka Eni. Sed ulah deket teuing calik teh Pak Haji. Ceuk Eni bari ngeser diukna ngajauhan. Nya nulis hieun ku Pak Haji deh. Sieun we datara tuman. Dia Abah Haji digalin maung. Dalangakan jelema. Nya magelibi kasieun teuing. Ceuk Haji Juber bari ngiser deui ngadeuketan diukna ka Eni. Baraya Eni ngeser deui ngajauhan. Nanaonan Pak Haji teh teu lucu kikituan teh galaleundreung. Si omong Eni bari baeud. Ali nu geulis baeud sok nambahan lucu. Peg-peg geulis baeud deui kadinya. Pak Haji mani resep ari nyenjo nu geulis baeud deh. Mani siga besi persani bae. Ceuk Pak Haji Juber bari ngised saeutik diukna. Aki-aki teh cunihin. Ceuk Eni bari jebi. Aduh, beki lucu lah. Ali nu geulis jebi mah. Ceuk Haji Juber bari beuki ngadeuketan bae. Bukan duit dan nyali deh. Omongna kitu teh bari ngodok sakueuna ngaluarkeun salambar anu 1000 perak. Balai anu kieu. Ceuk Haji Juber bari ngasong-ngasong duit. Hayang Cenah kuraweuд. Iya aduh, mere keur jajan. sok tunda didinya. Yang dijampanan kulengan nu geulis. Jadi tunda mah bisi berguangin. Kajeun teu boga duit we. Batan kudu patarema leungeun mah. Ceuk Eni bari jebi deui. Yah, jual mahal. Omong Haji Juber ngadeuketan deui. Beh, ditu Pak Haji. Ceuk Eni bari jung nangtung. Lantaran sieuneun kunu ised-isedan siga hileud cengkal. Lega mana nulis. Omong Haji Juber bari terus nangtung jeung ngalaan kacamatana. Nah, atuh iser-iseran bae. Dia mualnya naonnya. Nulis. Atuh da sieun. Ceuk Eni. Nya mage hieun ja mualna naon. Mual aya dapagna. Biasana awewe mah da ali kakara mah sok kitu tapi engkena mah geura. Ceuk Haji Juber seuri huntuna atok-atokan milu pusi. Geus ngarewa. Ayana ngarewa we. Ngomongna bari ngadeuketan. Matana hibar ku sorot aki-aki birahi. Baraya nenjo sorot mata kitu. Harita Eni pupunduran teu nyahueun geus nepi kana panto dapur. Ku Haji Juber dituturkeun bari dipencrong. Siga anu dihipnotis. Panto dapur ngagebrai muka lantaran can ditulakan. Eni mundur maju ku tonggong. Ju turun disasar terus keluar. Ku Haji Juber dituturkeun keluar. Di luar geus poek lantaran harita teh geus magrib. Anu saurang sieun ku lalaki aki-aki 7 mulud. Nu saurang deui sieun teu beunang geus hayang ngarekeb nyetrok parawan nu peuheur keneh. Duanana pada kaeuntepan ku kasieun, tapi nu beda kasieunna teh harita Eni mundurna teu ngarasaeun geus tepi ka saung lisung
getruk sukuna ti Dagor. Aduh, Cenah baraya Haji Juber teu miceun deui waktu. Harita ngarontok ka Eni nu keur balanga lantaran sukuna nyerieun ti Dagor. Gabrug ngarontok bari sungutna nyoloyong kana pipi Eni. Heuleuh baraya waktosna parantosep caga urang tunda. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Hapunten tina samudaya kalepatan, kakirangan, kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satiana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Mugia sadayana sing dilungsur langsarkeun kana urusanana dipanjangkeun yuswana dipasihan rizki anu ngocor tuluy tur barokah sareng aya dina panang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mung sakitu bae timang Maman teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.